Beberes acuk soalna bade ngendong ka Cimangli. Mohon teman-teman urang ngendong ka Cimangli tahun baruana. Atuh da sok bararingung bade ka mana ameng teh? Bade ka Pangandaran tapi ningali dina berita oge mani pinuh. Wah, teu sangem ku macetna abi mah. Nya atos kabayang we teman-temannya pinuh di Pangandaran, macetna kumaha di jalan. Kantenan lumayan tebih atuh da ti Singapana ka Pangandaran mah. Bade ka Galunggung anu caket da sami pasti pinuh. Nya matak atos we teman-temannya urang ka Bumi Mama. Soalna bade amang oge teu pararuguh da bapana nuju kirang sehat. Nya atos we mending keneh kumpul ngariung di Cimangli sareng mamah bapa sareng teteh. Tehilap satacan dikantunkeun bumina urang dilapan heula diberesan. Nya atuh ameh jongjon we teman-temannya angke pamitos uih teh bareres bararesi. Muhun moal tumratam teuing kitu. Tadi di oge beberesna mung sakedap ngumah piring ge saali. Urang dilajengkeun we ieu teh meresan acuk teman-teman. Nya padahal paling sawengi dua wengi ngendongna tapi anger we range. Atuh da muhun kana simut-simut Neng Zahra mah kedah dicanda. Tadi di oge Neng Zahra teh ibak heula keun wios lah angke sonten ibakna di Bumi Mama. Tehilap oge urang tutup heula ieu teh hordengna. Soalna da bade kunci kitunya teh dititipkeun ka sasaha kuncina. Ya soalna da mualami teman-teman paling geus sawengi eta nepi 2 wengi. Tuh angger Neng Zahra mah ogoan ka ayana hoyong digendong teh. Puguh meureun raridu nyana kanton diecageun akodana teh atuh punduh. Bismillah hayu teman-teman urang angkat ka Cimangli. Bari jeung tos poek ieu teh angin ageng pi hujaneun. Hilap oge tadi teh nyanak paragi babakaran. Nya atuh sugan we aya lauk eta nepi jagong urang dibeuleuh. Tah tadi oge aya emas sakantenan we wawartos bade ngendong heula ka Cimangli. Ah da mualami saur abi teh mamahnya nitip Bumi. Ari saur emak teh da Bumi mah moal ka mana-mana cenah moal anu mangku. Tadi di oge tos pararoek pisannya sok sieuna teh hujan ageng di jalan. Tapi raoseun teman-teman ademnya kantenan pemandanganna sawah persawahan. Tadi dia Neng Zahra ge tos nyarios wae tos dugi acan. Atuh puguh mah teu acan dalami keneh ieu teh lumayan. Salarosna oge di dieu teh hujannya teman-teman frustris. Tadi dia ngalangkungan Cijoho mama cenah iraha ngojaina. Atuh da muhunnya iraha puguh. Pami ngojaina ayeuna pasti pararinu soalna masih keneh hari libur. Tadi di oge teh hilap nyanak heula acis teman-teman soalna tos teu aya dina dompet mah. Muhun teman-teman soalnya pasti seurpeseureun geura. Tuh acan ge acan Neng Zahra mama hoyong jajan ka minimarket cenah. Tehilap milihanna teh dua-dua soalna sareng rakana eta geuningan murang kali teteh. Masya Allah Neng Zahra mahnya milihan nyalira mamun teh tingali. Mamah nama tadi tos haus ieu teh hoyong teh tarik. Aslina teman-teman ieu mah minumanna raos pisan. Ningali Neng Zahra da alim dipangyanakeun ge hoyong keukeuh ku nyalira. Satos meser mamun ti minimarket ayeuna mah urang lajengkeun ka Cimangli. Tah di dieu mah teu tebihnya teman-teman sakedap deui dugi. Tah pamiti sisi jalan oge tos katingali Bumi Mamah mah tuh di tengah sawah. Muhun yang celing we hiji kitunya anggang kita tangi. Tah kangge teman-teman anu naros teh cenah naha motorna teh dugi ka Bumi. Muhun teman-teman teu dugi sok dugi ka dieu we ieu teh nu caket Bumi Mamah. Sok ngiring we di halaman Bumi Tatanggi. Soalna bade dicandak ka dieu oge da sasa da ieu mah galengan kitu saali. Assalamualaikum tah geuningan tos dugi di Bumi Mamah. Tapi mung aya mama sareng bapa da teteh nama teh acan dugi di jalan keneh cenah. Tuh langsung Neng Zahra mah dikaluarkeun sadayana mameunna. Alhamdulillah teman-teman dugi di Bumi Mamah teh tos disampakeun bapa nuju mencit hayam.